negaranya Asia, bagian wajah Asia yang di Indonesia tuh orang Indonesia usul. Umur dan bahagia, tiup lilinnya, tangan juga sekarang. Ngutos miring masihan pangbagia ka Kang Prabu di mentepan kalaka 80 mugi Kang Prabu kabunjung berkah kayu bangga salamet sehat saterusna mugi atuh ibu hati sadayana mantengna ciukan sehat selalu dipakeun kana Allahumma Fatihah. Wilujeng Kang Prabu ada 80 tahunnya. Mugia P8 angka 8 mah tuh aya buntutan. Itu teras mah. Itu Kak Bun Adi, mun Kang Kamal dunungan abdi eta kita pukul. Hatur nuhun kana Kang Tabian. Mangga keun pangbagia tinu hadir utamina di para kesepuhan para pupuhu di mana oyan bagana mangga kanggo mimitan Kakang Dani selaku Bobo Agung di RWS kanggo paparin pangbagia mangga aturan Sampurasun. Alhamdulillah kita lihat dia alasan tangsan itunya menuju pada purnama pentennya bulan purnama tepang tahun bilang kala pun lancet katanya lancet ini lagi Kang Otong teh sekolah Kang Otong teh angka 80 dina waktos 980 ieu urang biasa pangkok tiongkok belum muncul. Alhamdulillah dia di ieu patempatan urang kenging magpiroh kaberkahan tukang lantarana ieu bilang kala Kang Prabu Kang Otong. Amin ya rabbal alamin. Bumbu kawagian atur nuhun kula manana Kakang Kamal rengreng-rengan Kang Patih. Alhamdulillah biasa pamrok kayak Kang Luki sareng Kang Adi. Alhamdulillah dina ieu acara urang silaturahmi. Moga-moga urang tiasa nanjurkeun naon anu diteraskeun ku urang ti luluhur-luluhur urang sadayana khususon di Pangeran Sumedang panenten. Urang sewu siri putuna tiasa nanjurkeun naon anu janten amanah-amanahna utamina panten urang tiasa ngalaksanakeun. Anu kesekuring dihormat para diaktris kesana Bulan Emang Pangten Raden Otong Surya Kusuma Dinata pemangku Kaprabuan Sumedang Arang oge nu kesekuring dihormat Kang Dani selaku ketua puseur suku Majelis Sumedang oge ka para wargi-wargi sadayana tokoh adat tokoh agama sareng wargi-wargi simkuring anu biasa disebatkeun hiji-hijina khususna ka Bunda sareng tuang caroge bangitanya satu nuhun ya tos memparin tempat sangkan biasa silaturahmi di tempat yang mulia. Kaiji simkuring ngaturkeun wilujeng bilang kala kakesana pun paman 80 tahun mugia wae dina bilang kala 80 tahun ieu pun paman dipaparin kesehatan anu prima dipaparin kaluasan rezeki lahir batin senantiasa nyanda kasayang kemenantanna. Amin. Keluarga oge dipaparin kemuliaan keberkahan ti Gusti Maha Kuasa. Alhamdulillah kuliah di ulam dina kegiatan yang kala ieu simkuring bingah ngaraos bunga abukah nati renrengan kaprabuan
Sumedang Larang antara tos belum cimpuring sareng pun lanjut ke Kang Yuli kembar hati biasa kerupahan yang tempat dia mengerupikan katalis hiji ikatan untuk mempererat tali silaturahmi antara urang sararea kantos tina silaturahmi ieu dina bulan Muharram bulan anu penuh berkah bulan anu penuh kemuliaan lungsurna magfirah di Gusti Maha Kuasa kalintang saena nyoko dina simbol mahkota bino kasih. Yang bino kasih itu membina kasih sayang sang yang pakai kedah di angge nilai tertinggi dalam kehidupan kesundaan. Jadi nilai cinta kasih ini merupakan sebuah makna sumber daya, sumber nilai bagi kehidupan kesundaan. Anu parantos di contohan buka pelabuhan Sumedang Larang urang ngahijikeun deui rasa ngahijikeun itikat urang Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar. ngahijikeun deui itikat urang ka hareup kanggo nanjurkeun kesundaan. Amin. Urang sasarangan ka payun kang Mang mogi kawat urang disimpulin sadaya. bilang kala Prabu pendapat guru dia teh disilokan ku 7 tumpeng tapi pamugi Prabu pamugi tangtu 7 bakal kajanten nabi di Sumedang Larang jeung mungkin pangpagea di nu gaduh tempat Kang Agi diaturana Wilujeng Sumping kangge sadayana kelas Wilujeng bilang kala anu ke-80 kangge Om Prabu kangge Wilujeng Sumping kangge Om Muki Om Lili sareng Om Deni dia eta teh janten kabarokahan oge Amin. ngawitan ti ayeuna ka payuna teras abdi mah salaku generasi penerus panginten mungutiasa ikhtiar wiri doa-doa mah aya disepuh mugi abdi mendapi doana yen ieu tempat janten manfaat teras apayuna langkung tiasa nyebarkeun oge budaya Sunda mulai budaya Sunda ti ngawitan ti pokoknya teh Kang Prabu ulang tahun supados hanet di dieu mah soalnya nu sumpingan di karaton puseur di RW puseur anu ngalingkup sapriangan di wilahan sapriangan sasunda lah anggapnya kan sasunda tos taina kumargi aya wargi di kaduit Palembang ya itu di mangga waktu sareng depan mengakeun ka mudah-mudahan biasa ngalungsurkeun jeung keasihan ka urang sadayana. anu balik payun ampunun paralun karuhur kasang rumuhun kahanap kasang batara kabatara kabatari kabatara nagaraja kabatari naga Gesna ka Ibu Rama menjadi cukang lantaran kurang melar di pawenangan pangasalan manusia kalimah sahadat jalma dua jadi hiji jadi sahadatnya etaknya tanah nikah ing bumi anu rupana hideung bengku nyawa sukma pasti jagat anu sajati nyaeta adegan pasti pawujudan anu asa acing gede anu rupana beureum niat eling rejeng tekad nyaeta nafsu utangtu pawujudan anu asa acing angin anu rupana koneng angin pasti sukmanah yang manon ngawisesa kasajagat kabeh nyaeta nyata anu huri hiji napas anu nyata pangaran mani nukatihuna teh sabulan terkumampang 2 bulan kerumegang kasihan si raja murta
pamaning Gusti senaka jeung Nabi Adam racun malaikat Jibril munika luar sahaya nama Bohaci kantar putih taekeun ka mantrianana taekeun ka menakanana taekeun kahirupan kahuripanana taekeun rezekina taekeun darajatna khususna ka anu ulang tahun. Aki Amang. Ki. Bayar abu mah di dia, abu kan itu tuh. Nah, di itu, Bang. Semang Ki. Tuh, itu tuh. Bah. Nah, udah nonton gini, kasih PD-nya. Cara ulang tahun. Oh, Yogi. Tukang lantaran Kang Prabu mungkin biasanya hiji Iya Sumedang Larang teh kieu wae nya ari kamar kan nyariosna Sumedang Larang dia di luar di Saringkeng kan gitu. Ieu kudu kumaha ari di Sumedang kieu we lah tong sebatkeun bilih jadi kieu. Sementara di luar teh punten ya karos keneh. Upami ka nyebatkeun Sumedang Larang teh sok aya anu rada miring keneh ya. Balahan kan kamang sompral kan gitu. Sumedang mah tanah suci orang Sunda. Kabupaten Sumedang teh khususnya Sumedang Larang tanah suci. Banyak dah apa sampai ribut lah ya. Friksi seueur lah jadi perdebatan antara Sumedang Larang, Sunda, Galuh sadaya. Pamugi di acara laras kalaresan ayeuna. Da ari masyarakat adat mah ngandalkeun ka para teureutna. Ari sekeseler mah ngirina gitu. Ya, mudah-mudahan sekeselerna. Kan tos terlintas aya ide di muliungan obrolan sederhana kan tadi sederhana bisa Kang Uti ngobrol bari ngopi kieu we lah sugan keur diusulkeun sugan Abu Eni bisa ngagaroroan urang nyen cerita ku Sumedang Larang lah pusing cik sapi kabeh jadi keng hiji kabeh ari cerita tu mah meureun aya karamaan karesian karaton oh karaton da istilah karaton teh bakal ciga kadaton meureun nya kadatuan datu aduh nama karatuan ratu yang nggak saya luki ratu karatuan dagus puguh karena mana rasa eta we Kang Dani ngomong dah kabeh aya di dinya solusi wina anda hari kritis Kang Dani sakelimanya RWS aya warga kudu lagi kawargian kudu teureut Kang Dani ari ka RWS mah baik kitu entongan mulai teu ari sekeselem mah ngiringan we lah tong dilibatkeun upami kamal juga nya dilepat tapi kumaha telah kupu. Jadi RW teh karamaan we, Kang Prabunya karamaan da kabeh deuleuna di dinya. Sok atuh sing hebat sing bijak Kang Dani cika mah teh gitu. Udah cerita tuh Sumedang Larang we, karamaanana RWS, karatuan geus jelas aya, keun wae Kang Prabu mah karatuan, Kang Prabuan mah karesian lah. Da eusina kemangku adat hukum. Cita-cita, bukan ya. Rarasaan mah kamar loba perang di luar gitu. Iya, Sumedang Larang sampai terkenal. Kamu tuh orang Bandung, Sumedang, orang Bandung. Tapi di Sumedang mah, daerah mah orang Sumedang gitu. Itu. Jeung di teh kunaon bukan deh meureun kudu cicing di dia apa gitu. Mudah-mudahan ieu sanes bade nyindir sampir sanes cita-cita koyong di para masyarakat adat khususnya nu Sumedang Larang, Kang Uki, Kang Dani, Kang Prabu. Upami emang di penujuan konsep bertatanegara lah. Bisa salah sama upami nyebatkeun urang cerita untuk Sumedang Larang. Dapat tanah aya eta gitu. Kantun ngaheuyekeun nama. Urang heuyekeun. Kunaon nyebatna punten nya upami berkaitan badan hukum anu aya eta mah badan hukum. Da urang mah nyaritana nilai-nilai adat. RWS walaupun badan hukum naon lagi masyarakat tetep aya da geusina. Nu luhur. Sadayana dijamin di dinya mah lah. Atuh Kang Uki di karatuan eta teh. Entong karatuan sebenarnya mah model kadaton teh kadatuan dan ini di kadaton teh cari jalan batu pemilih karatuan berarti nanti sekali kapal mah karesian kumaginan da klaim da oge pemangku adat kaprabuan eusina oge para pemangku adat janten kita pemangku adat sama masyarakat teh ngalieur oh itu mah Kang Dani karamahan oh itu Kang Luki karatuan ya oh Kang Prabu mah karesian Panginten kapayu karena Tuhan pakai tok tirani Billy jika baheula yang tirani
Dinu kebijakan teh ngobrol heula sareng karesian gitu. Sumpah no seueuh-seueuh itu lieur. Saya kesewer lah rakyat untuk jadi diliurkeun. Jadi lalieureun jadi ngareluna kagamal itu. Kumanya geus teh urang jeung. Sugan aya Abu Eni nu kunjul wakilan daerah Jawa Barat, komo khusus di situ aja di Sumedang. Sugan biasa maparit, mageran, aneh. Gitu jantan minggu 7 dan 7 teh kata negara cek bahasa Paribon ya mau menuju di negaranya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi langsung dipayun terus rumah kamar atas kata kalau yang bicara kalau namanya nyambung terus salesnya baik ke Kang Dani, ke Aluki, ke Aom ya, setiap kesempatan yang dibicarakan oleh Kang Kamal sudah dirugikan dan alhamdulillah semuanya juga tidak terbelakang. Yang penting yang tadi disampaikan ini mungkin ini mudah-mudahan di ulang tahun Kang Prabu yang ke-80 ini nyanak bagja kanggo internal keluarga maupun masyarakat Kabupaten Sumedang secara menyeluruh. Dan anu didugikan ku apa namanya ini teh si Anong alhamdulillah semuanya nonoman kita yang sangat luar biasa dalam kita dari timana wae lah anu hoyong ngahijikeun mah sae dan selalu disambut baik. Semua kegiatan baik yang diadakan oleh Kang Dani, diadakan oleh Aluki dan diadakan oleh Aum, saya selalu mensupport dan hadir untuk memberikan motivator. Semua yang digelar baik budaya dari apa namanya kebutuhan ya. Kang Dani dari RWS, beberapa kali saya dari habis acara juga memaksakan datang gitu ya kalau sudah mau acara selesai. Tapi selalu dia bilang oleh kantor dan itu adalah selama ada kesempatan dan apa yang dikatakan oleh Anom tadi ya nolongan tadi sudah dirugikan masa dayana dan pasti memang kan ada nih keras Om keras keras ya jadi insya Allah apa yang dicita-citakan tadi ini menjadi keinginan dari seluruh masyarakat Sumedang sehingga ini sesuai aturan kalau kita kompak kurang hiji insya Allah semua anggaran baik mau ini sudah disampaikan DPD RI sudah mau mengajukan untuk kita renovasi atau apa namanya rekonstruksi revitalisasi kerajaan tadi bilang misalnya kerajaan Sumedang Larang jadi renov kerajaan Sumedang Larang bukan kerajaan ya walaupun rajanya bisa perempuan kita Sumedang ya jadi no problem tidak ada masalah dari ratu dari raja jadi memang itu namanya keratuan ya itu sepakat sekali apabila kita tindak lanjutin maka kata Anom sampai di tempat Bunda ini dan semuanya baik dari pihak keratuan dari pihak karsian dari keramaan dari pihak karsian sadayana para singgah di Bunda ini ya Om jadi yang lebarna upami sapagodos mungkin terus ngobrol orang Prabuan ketemu ku ada Kakang Prabu suatu nama dulu cita-cita anak hoyong kayak Tritantu Sumedang Larang jelas bro masyarakat adat si kebo iya sadayana tos satuju upaya Tritantu jadi tepat begitu kena mumpung Kakang Dani Kakang Luki atau Kakang Prabu bingung hari katir Tritantu mah saya jelas sadayana kena tuh karatuan anak mau karatuan kena tuh karaman sama karsian segitu kan sederhana adalah tahun tiup lilinya sekarang juga aduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam sama-sama bersyukur Allah sudah kita kampus di Jombang kepada ayat di Jakarta pada saat
berjamalah di mana kemudian dari pemenangkan Tuhan Allah karena gue karena ya nak ya maka Kang Prabu pasti kedua Kang Dani mudah-mudahan menuju sadayana sapuk sadayana mana dituanglah sebentar Kang Ruki Kang Dani tadi juga Pangbagia Kak Bini Sepuh. Mangga Bu Haji atuh senang terakhir buat kamu boleh nanya. Aduh. Hari Ratu mah biasa. Mang Luki ulah cemburu mang. Kan hari Ratu mah biasa eta Kang Lili di sini. Oh Mang Lili. Mangga. Bu Haji kan tua. Oh. Tak. Sudah pidato. Tah gitu bangkan warga jaga telat 10 menit pengkira-kira punten nggak biasa kayaknya tadi Mangga waktos Ketua RW 10 Kelurahan Situ. Iya ketua untuk warga Kelurahan Situ ada rapat salam dari Bunda Eni. Iya. Mi HP ke anak incu khususnya kereta sakur barudak Sunda. Dikabarin kasaha kamu hadi mangga kadu karuan Kang Prabu Kang Prabu janono bade dipayun bade karuan. Aduh ada Bini Sepuh. Nih Jagabaya komplit, Pupu Jagabaya, Jaga Riksa. Udah semua komplit kembali. Nah hiji barokah. Abah Ici Kasepuhan, Citimun, Jagabaya. Yang Aki dan dari Bini Sepuh Lembang. Indung tuang. Spesial buat siapa Indung? Oh iya. Forum Komunikasi Paranormal Penyerba Alternatif Indonesia. Semoga sukses. Karya ke-80 mah sauna putar terus tong aya gagadelan. Berada di pusaka. Di lokasi ruang pusaka